lah nggak satu zikir lagi khifa wa fauqa siriduna jari didinya ge di titana teh wazkur rabbaka fi nafsika di jero hate bae nu mantak khairu dzikri ma khafi ang bagus teh zikir anu samar di jero hate nu nyaho malaikat ge teh nyaho malaikat teh nyaho nya Allah nu nyahona wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wazkur eling anjeun Muhammad rabbaka ingat anjeun ka pangeran anjeun fi nafsika tapi di jero hate anjeun bae surat tadarruan wa khifah kana arah tadarru DPDP wa khifah jeung sieun ka Allah. Ieu dalil toriko zikir. Ieu zikir toriko ieu. Ieu dalilna. Wazkur khusus sabab. Sabab dah khusus ka Kangjeng Nabi. Tapi umum. Jang urang kabeha. Ingat anjeun ka pangeran anjeun. Zikir nafsika di jero hate. Ieu kopi ngaran sirron motifna tadarruan DPDP ngarasa hina naraonan dibandingkeun jeung keagungan Allah wa khifatan jeung kana sieun ka Allah wa dunal jahri fauqa sir saluhureun sir jahar handapun jahar middle qaul tina ucapan ekos dan baiklah sedengan tarik ting ulah laun ting ulah mata ulah tarik ting ulah laun ting ulah mantak zikir aya macem-macem zikir teh macem-macem berbagai dalilna ieu keur carita zikir kopi zikir kopi mah jero kamu aya deui zikir jahar. Zikir jahar tergantung kumaha anu mawana. Dibawa di Baghdad ke Indonesia nu mawana di antarana salah satu dari para wali songo. Sunan Kalijaga. Nu aya di urang Yusuf. Nu aya deui di urang kitu Ahmad Khatib Sambas Kalimantan. Banten Syekh Abdul Karim, Cirebon Syekh Hasbullah, terus gitu ke Madura. Nah iya aya jalur-jalur mata toriko naon ya Qadiriyah nu mawana pasti ngan sakadar tilu ka Indonesia. Qadiriyah wan Naksabandia mah jalurna ngan tilu. Ngan tilu kajeun kukumaha. Jalur Banten, jalur Cirebon, jalur Madura. Sakitu. Engke tidinya dikembangkan Banten kemana Cirebon kemana Madura kemana kanyahoan geus lamun aya anu nyekal toriko Qadiriyah wan Naksabandia di mana ya anu jalur mana kapanggih bakal tek oh kadinya Banten kemana ya anu bisa ya anu oh kanyahoan deg geus lamun cara pencak kanyahoan cara nah kos kitu kajen kumaha. Nah, lamun dia Khalidiyah, nu mawana pasti ka Indonesia, pasti eta. Geus kajahoan kurang jalur Khalidiyahna, di mana ieu? Sumatera, eta berarti kieu. Lamun ieu Satoriyah kajahoan nu mawana eta. Geus ngembanglah kurang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Mun di urang teh mah bakal kajahoan jalur mana? Tuh anu teh kajahoan. Mantak aya bae muktamar thariqah supaya muktamar jalur-jalur kajahoan. Ketika aya jelema ieu norekat naon thariqah anak Sabandia kok kieu ieu lain deui mah ieu lain deui pembawaan thariqahna gimana ya selidik urang pasti putus guru gua ajeun kukumaha ge putus guru kajeun kukumaha lain kitu urang dek Naksabandi bae Bahauddin Naksabandi Uzbekistan nyanalah tokoh nu paling luar biasa anu bisa komunikasi jeung Allah teh lain lalawora jelema tuh ilham teh langsung ka Bahauddin Naksabandi mah. Masya Allah eta jelema kuluhur-luhurna. Kitulah para kutubul aulia. Datang ke Indonesia, dibawa
salah satu wali Songo Naksabandina geus aya Qadiriyah wan Naksabandiyah aya Qadiriyah hungkul aya Naksabandiyah hungkul engke kanyawan nu Naksabandiyah hungkul jalur mana Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Naksabandi hungkul kanyawan salah bakal kanyawan Qadiriyah hungkul bakal kanyawan Qadiriyah wan Naksabandiyah bakal kanyawan jalur mana kan tilu amun Qadiriyah wan Naksabandiyah mah bawa Banten Syekh Abdul Karim nah ti dia ngembang apakah Syekh Asnawi apakah Syekh anu kanyawan kurang kayak pembawaanna mun berbeda salah berarti mata geus teu kudu jaritakeun mursyid selalu aya geus dina eueuh lagi ulah pusing-pusing atuh teh urusan kos kitu bae urusan batin kunaon haju ku ari pemilihan calon mursyid ya Allah tuh mending diganti sakalian si aku haji mursyid teh kudu dibingungkeun nu kos kitu mah tamah urusan batin engke ge aya sorangan tamah mursyid mah ya Allah ya Rabbi nah ieu mah carana engke urang teh aya Torikoh Qadiriyah wan Naksabandiyah ka Indonesia dibawa ku Ki Abdul Karim ka Banten ti Ki Ahmad Khatib Sambas teh boga guru ngaranna Syekh Samsudin teh boga guru ngaranna Syekh Murad dan lain sebagainya dipadukeun ku Ki Ahmad Khatib Sambas Qadiriyah jeung Naksabandiyah kan Qadiriyah mah jahar la ilaha illallah ai Naksabandina kopi peureum dihijikeun ku Syekh Ahmad Khatib ternyata hasilnya luar biasa lamun kataekan pohara dibawa ke Indonesia dikembangkan di Indonesia nah kuari mah keur carita ieu urang kuari kunaon si teu ngageser hate urang kumaha maksudna teu ngageser Quran aya di otak urang hadis aya di otak urang diaji Minhajul Abidin aya di dada Ihya Ulumuddin aya hikam aya tapi teu daek ngageser kunaon si lain cinta Allah cinta dunia. Ieu nu bahaya ge. Kurang kumaha penjabaranana di universitas bahkan diterjemahkeun. Eta hikam diterjemahkeun, eta ihya diterjemahkeun, nu nerjemahkeun ge cinta dunia. Eta kiai luar biasa. Lamun nyaritakeun ilmu pohara jasa, bahsul masail pangmenang nanyana. Tapi cinta dunia. Kunaon teu digeser sih di jero hate teh. Henteu dijazab. Henteu ditarik. Renungkeun je aing ngaji tileletik geus puguh amil jurumiyah sorop ngelal datang ka ngelel ieu alfiyah diaji lain sakali ngaji johar maknun diaji bahkan ukudul juman ge diaji samsiah ge datang ka mukhtalitot luar kepala datang ka kitab ge leungit kuari diaji kabeh kuari tapi teu daek ngageser endahan ngageser ka dunia diantara ngageser ka dunia lah ya aing hirup kieu bae malah maningan aing manyieun yayasan bae ngageser ka dunia berarti kiai dibere ilmu tafsir aya Fathul Muin aya hadis aya kuari digeserkeun kuduna cinta Allah anu pohara kuari kunaon cinta dunia malah ngageser nyieun mi teh mi nyieun sanawiyah nyieun aliyah lain salah nyieun sanawiyah aliyah mah teu kudu ngaji geledegan di pondok pesantren teu kudu tah kitu mah sabira jalur proposal atuh bae tah ieu mah kiai mah keur carita lain ulah nyieun sanawiyah lain ulah nyieun aliyah lain ulah nyieun universitas teu kudu mondok nu kos kitu mah teu kudu tah mah urusanna dunia nyieun ku sia asal boga duit bae ge urang mondok henteu naon henteu nyieun urang sanawiyah aliyah aing kiaina beres Kiai aja supaya dia pernah mondok teu aing mah. Pada tuh dia jadi kiai urusan aing teh urusan. Tanggung jawab aing geus di Allah. Boh budak pohara. Atuh kuari mah jangan teu sakola kedokteran ge bisa nya di rumah sakit. Ya rumah sakit. Aing pokona mah kepalana lain dokter lain naon, dokter booking atuh sakolaan ge sarua. Jeun pondok pesantren mudirun. Asupen dia jurusan jahanamiah teh. Dunia ieu teh ulah lain ulah ieu mah kiai keur carita kiai mah tafsir aya di otakna hadis aya di otakna usul fikih aya di otakna komo fikihna tasawuf aya di otakna pasaran ihya pasaran sagala Minhajul Abidin hikam geus sering kunaon si teu gageser teh nah
pertanyakan ke diri sorangan. Kau tengah geser selama cinta dunia moal indah hirup. Moal nikmat ibadah ke Gusti Allah. Moal daek salamet moal. Nah, coba yang geser ke. Carana bertoriko. Dipaksa orang teh, paksa awak teh. Jam sekian, udah jam sekian, dikir jam sekian, tergantung umat toriko. Pemaksaan diri supaya ingat baik Allah. Awalnya bahkan dipaksa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dipaksa terus mungkin karena kurang cerdas 1 tahun 2 tahun macam karasakan menyana. Zikir bae lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi geus beres hareudang. Jangan aja mikiran norekat aing kos kiamat ieu. Tapi terus wae lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, illallah. Kayak aku mamajikan gua nangkat puyang aing. Pemaksaan. Tapi terus. Illallah. Kan aya boga guru mah di bawah naungan guru. Guru na ieu budak kiamat sih. Ieu bado asal zikir bae muka baju sakumaha gelut. Naonan sih. Aya bimbingan ganti guru mursyid. Melalui doa na guru aya mah budak teu kudu dinasehatan doakeun bae. Engke ge aya nyulusup doa guru. Itulah thariqah mah. Henteu kudu dipanggil geus. Doakeun ku guru. Gusti tuduhkeun. Ihdita. Mantak Allahumma hdina siratal mustaqim teh eta teh doa ahli thariqah. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina eta teh doa thariqah. Nah, ditujukan Allahumma hdi ya Allah golba fulan. Huwa muridi wa huwa dan lain-lain sebagainya. Mulai ngana. Mulailah ada lain deui kali. Zikir geus kalem. Bahkan lamun ti jam 1 teh datang ka subuh diuk bae. Sia bari ngacai. Pemaksaan, thariqah teh pemaksaan. Ngan kudu aya kesiapan di dirina mun can siap ulah. Siap ditinggalkeun dunia. Ieu mah norekat teh ku guruna ge sia lamun nyekel torekat ieu insyaallah sugih ge. Yah, eta guru gantung guru kos kitu mah. Torekat sih kadunya goblok ta guruna. Torekatna, sia norekat berarti ka Allah siap sia ninggalkeun dunia. Mun ngawarung sia ambruk daek sia. Ih, kaheula ulah torekat sia kos kitu. Rekat siap. Itu kita rekat dari Allah secara mutlak beres. Tinggalkan dunia, segala warung, segala sawah, segala perusahaan. Titik ya saya pada tinggalkan dekat Allah. Pada Allah mah lain kudu lempang. Emang Allah ada di gunung. Emang Allah ada di Bandung lain. Itu perlu lempang dekat Allah mah tidak diperlukan jejak-jejak untuk sampai kepadamu ya Allah. Sebab engkau bersamaku, engkau bersama kami. Innallaha ma'ana. Ente perlu berangkat. Di dia Allah aya, di masjid Allah aya. Dek di mana bae Allah lain kudu ka gunung, lain kudu ka leuweung, lain kudu ka manteu kudu Allah. Hanya perasaan nu can datang ka urang. Maka dipaksa urang miceunan reged. Sakumaha rumi nyaritakeun aya hiji waliullah bijak lempang. Begitu lempang aya jelema keur hees di handapeun tangkal kayu. Ku geunah-geunahna eta hees di tangkal kayu, di hadapan tangkal kayu, leungeunna ge ka luhur kieu tiis berarti kan. Lain Golkar sia de. Sia masal tangkal kayu be Golkar goblok tah. Ieu kieu Golkar ieu gara-gara nama ieu. Aing mau greget bae ka kieu Golkar tah. Nyasarkeun. Iya. Calangap KS na calangap. Kadeuleuan ku kiai tersebut aya orai asup kana sumutna. Ya Allah. Caki diudangkeun ku nya diudangkeun ge galak. Udang. Aun kiai galak amat. Sia nonggong.
bepohan tongona. Nanaonan kiai. Nanaon sia lain nanaonan sia bahaya sia lamun ku aing teu diteugelan bahaya sia. Heh. Nanaonan kula hudang heet datang dipopohan da lumpat nya. Lumpat di udang. Udang sia ka dieu sia. Nik laon ieu kiai ka dieu sia celaka sia. Wae dipopohan ieu na bobobeuteng. Nanaonan cek ieu. Lumpat deui nya lumpat deui. Malah mau apa Mongol kiai. Sia kadi sia ku dipopohan sia ku di. Heula kiai nanaonan ieu. Nah, datanglah ka kitu leuweung ka kebon. Kiai gegeuraan mah nyokot daun bang hihitutan, daun papayitan atau di kieu dahar ku sia. Ih, cak jalan nanaonan di kiai nanaonan dahar, cak aing dahar. Hayo, didaekeun dipaksa dikieukeun ku kiai. Baksakeun dahar. Gayem. Cak nya nanaonan si kiai. Kula keur ngeunah hees ieu, datang di gebugan bae. Di udag-udag. Aduh, kira kiai tolol sakira ieu. Goblok ieu kiai sakira. Aya kajian aing mah digoblok-goblok ge sakira teh. Nu penting dahar tah sia aya, dahar. Gayam. Leleg, tereuy. Aduh. Gas, tenang, gas. Malah dikieu-kieu deui ku kiai bluk-bluk. Enggi satu cek jadi jari awak kieu. Enggi jari. Terus make kayu gadong dong, bluk. Naon cenah kiai. Ayo geura ter. Inum. Geus kebel mules beuteungna aduh. Mules beuteung nya kiai. Kaja, dayu boleh keur mules terus. Utah cenah. Begitu utah keluar orang. Kadele Gus ya. Masyaallah cenah kiai. Masyaallah. Jadi aya orayan di beuteung sia ku aing kadeuleu. Nu mantak aing ngagebugan sia ge lain naon supaya oray keluar. Aju ku aing dibere dangdaunan nu pahit-pahit teh eta supaya orang mabok. Diinum ben ku aing tak kuari mah oleh masyaallah nangkep jangan ka kiai. Duh kiai hampura kula mun kiai kula cilaka meureunana. Nuhun kiai. Gambaran toriko seperti eta. Gambaran toriko teh seperti eta. Di diri urang teh loba orayan. Komo diaje pendi mah geus anak incuan sama orang. Lain hiji orai bae. Orai koros aya di dinya, orai pucuk aya di dinya, orai tandeu, orai belang, hambalaya. Geus hese tah mah diobatan naon ge hese. Gambaran penyakit hubud dunia, hubur riasa, hubul jah eta adalah orai-orai anu kudu dikaluarkeun teu sambarangan ngaluarkeun anak. Sakumaha tadi dek kaluarkeun orai hiji bae ge make kudu dibueuh ditenggelan sagala dibere tekara kaluar. Ieu sarua murid torikoh teh ku guruna kudu siap. Teu paham nyana teh dititah anu teu paham nyana teh dihinakeun teu paham nyana titah kitu kudu paham ke ujungna bakal karasa ka hati ojah heueuh. Hayang paham we sareat teh maharan. Ke lamun geus da kieu kitu di guru torikoh mah kos kitu. Kudu nyanggakeun sadaya-daya ka guru teh. Ditampilingan ku guru, diliek ku guru, tita anu ku guru. Sakumaha tadi lantaran di jerona aya orayan. Deuk dikaluarkeun orayna ieu oray teh ulah ngendak di jero. Ketika geus kalaluar riyana hubul jahubud dunya masyaallah horenganan nikmat ibadah teh teringat dah ka guru. Guru nuhun. Abdi bisa nikmat ibadah teh kuasilah guru. Masyaallah guru abdi ngarasakeun kanikmatan ma'rifat. Abdi geus hese jaritakeun anak wasilah guru. Geus teu kudu di aku guru toreko mah kitu. Teu kudu ngaku ka aing geus ka Allah. Aing mah sakadar nuduhkeun doang sia supaya ma'rifat. Geus teu kudu ka aing. Aing urang mah kan guru urang. Bu lamun sabab lamun lain mama mah atuh aing teh boh. Makana sujud sia ka aing. Urang makan kitu toreko mah lain. Teu kudu ingat ka mah sia mah aing mah ngan sakadar ngan sakadaran gitu ngaranna aing nuntun sia supaya sia jauh ka Allah. Sanggeus dibubat babet dibuntang dibanting. Teu kaharti sakumaha tadi aya orai di jero kudu dikaluarkeun kumaha bae carana. Kiai galuarkeun orai dengan berbagai cara susah payah ke
cak kiai geus kaluar orang mah nyare ge nganuhunkeun bener bae. Kitulah di urang aya ria kumaha carana, aya ujub kumaha carana, aya hubud dunya kumaha, aya hubur riasah kumaha. Lamun eueuh guru endeu kumaha panyakit-panyakit nu aya di diri urang ngaluarkeun hese. Sebab kumaha? Sebab urang mah ya ikhlas bisa ngomongna doang, praktekna mah hese. Waalaikumsalam. Enak. Ya alhamdulillah. Ya, mamang usaha, kuari geus kapanggih usahana, kuari geus dibabagikeun ka fakir miskin ka mana nya. Nah, ieu mah bagian kiai ikhlas tah yang nanaon teh. Ikhlas mah teh kudu ngomong ikhlas. Orang di jero nama abeh aing kanyahoan bahwa aing barahan. Penyakit di bae kan. Ngabay aing engke ku batur di aku, fakir miskin ngaraku, segala yatim ngaraku, boh aing ge nu dermawan. Penyakit di bae kan. Tadek ngalenggitkeun hal-hal nu kos kitu kudu aya pembimbing. Ieu mursyid ngaran. Dipaksa asup tarikot. Tak, wirid. Naik, tak, naik. Kuari mah tarikot teh lalagaan, kuari teu meunang disentak ku guru Haji Marah bae. Atuh tarikot si kos kitu geus dilepas ku guru ge. Sabaraha atuh sia? Teu meunang dipentak ku guru Haji bae ka guru Suudon, teh mah guruna hubud dunya ka aing mentahan bae. Teu meunang ku guruna teh diapilainkeun, lain mikir. Geus hese. Kuari mah neangan sosok jelema nu norekat teh hese. Hese. Lain hese embung guruna ge lantaran ieu bakalna lain sinergis endahan jadi musuh geus bade ditinggalkeun. Sebab bakal jadi musuh bahaya. Toriko bakal tekar ti kunyana. Lain zikir mah gampang. Bere zikir, sabaraha ieu? 160. Tah saeutik amat tuh, nafsu kan. 165. Saeutik amat sakena. Ulah mah 500 ge siap sakena teh. Geus hawa nafsu. Peting sabaraha? Lah ulah loba-loba peting mah tuh 200 lamun kuat 500. Lah kecil sakena. Oh 1000 2000 kurang mah siap sakena. Wah, nafsu mah bisa bae. Geus sabodo sia tuh. Di luar aturan. Ada aturan. Oh norek. Engke ka dituna. Beh. Jelema teh norekat mah kitu teh jarita aing. Aing cara aing norekat beh aing bisa hiber segala. Jadi geus leuleui yang ngomongna ge. Leuleui tah eta akibat henteu make aturan torekat teh. Jeung jelema engke teu wauh. Tuh kudu beda sebab urang makan norekat. Nyana makan henteu. Tuh kudu beda urang mah jelema ikhlas. Ikhlas tidak ngomong-ngomong. Tolol. Tah kan gitu. Jelema kudu ngahormat ka aing sebab aing manorekat. Asal henteu dihormat, aing ahli thariqah. Thariqah. Atuh sia ngahormat ka aing, pan aing mah ahli thariqah. Teu terbimbing mah kos kitu. Mentek jelema endek hayang norekat. Sekali, dua kali. Can meujeuhna. Sebab naon? Gaya jeung lagana encan manjing. Bahaya ieu mah dibere tarekat. Mentek khusus cenah mah merekna kanu geus siap. Assalamualaikum kesanan kiai yang belajar ibadah we cenah kuari mah kuliah ya penting mah yang boga pagawean. Maksudna sholawat mah geus dikeun ieu ceuk. Aja yang naon tuh eta bae cenah sok ngadenge tarekat-tarekat. Bener. Kumaha lamun pamajikan mama ngaju ninggalkeun mama? Ih kaula tuh kiai. Kok tarekat sih ka pamajikan. Eta kan dicoba kurang. Guru tarekat kan coba. Pamajikan kan dunia, kumaha mun pamajikan ninggal. Warung, kumaha mun warung ngajejes ye. Eta mah sakadar cobaan kanyana siap henteu. Ieu cenah kula yang norekat. Bagawe naon? Kula magaan ngaji. Alhamdulillah tuh bagus. Santri. Aya 100. Siap ya norekat. Siap. Sia lamun norekat santri areueuh. Pakalna. Teu kaburuna naon mau santri areueuh bae siap. Kayak ku jelema sia geus teu diambeun teh. Ieu tuh embung, berarti teu siap. Berarti berat ka jelema. Berarti berat ka kana kamulyaan, berat ka dunia. Tarekat. Larek ngorekat kiai. Kumaha teh lamun warung si ambruk kajeun kiai, lamun kuari ge ambruk ieu. Kumaha mah geus disakabariankeun bae teh. Kumaha sia lamun ke sia haju imah leungit, kuwi can boga imah. Can boga imah. Kumaha sia haju lamun ka Bogor lamun pamajikan sia haju indit, kula teu laku-laku kiai. Can kawin datang ka kuari teu laku kuari. Perusahaan sia naon? Teu usaha baru sebatang kara.
Saya bener nek norekat, bener saya lain nek norekat dia mah pelampiasan sama kos gitu. Terjadi. Norekat mah ilmuna secara syariat geus aya. Jang ketika ieu sah teu kudu nanyakeun ieu teh batal teu kudu nanyakeun. Malah mun aya batur nanyakeun bag-bagan syariat kunyana bisa kajawab besinyana engke diangkat jadi wali batur naranya bisa ngajawab mah nya aya wali engke bodoh. Ji syariatna heula. Nomor kedua, geus kudu siap ditinggalkeun ku jelema sebab teu dimaksud jelema mah andai kata jelema ngusirnya na atuh siap bae sanajan anak pamajikan ngusir ge eueuh masalah sebab deka Allah andai kata kasalahan persepsi pamajikan jeung anak teh lain deui cara Kangjeng Nabi Lut pamajikanna beda persepsi kajeun kukum aing mah deka Allah usir aing ku sadunya aing deka Allah aing mah supaya boga perasaan aing hiji kadua Allah sakitu hirup andai kata ieu kabeh mencomok kajeun asal ulah ku Allah andai kata ieu dunia leungit kabeh kabeulem ulah wah ka dunyana aing ge kabeulem ridho mun ku Allah beres wah sia beneran atuh beneran beres mantap moal sieun tipe tinggi tipe-ting zikir jam 1 jam 2 daga aya nu paeh daga pocong aing teu sieun ka sia pocong paling muringkak bulu doang teu sieun aing mah hayang ge ka Allah sia kudu ngaganggu ka aing ayo sia ganggu aing mah moal sih ka Allah aing wani ninggalkeun pamajikan aing ninggalkeun anak pamajikan aing kurang kumaha tapi aing pindah heula aing ka masjid eta teh aing teh ka Allah ayo sia ngaganggu ka aing ya awas ya kuai sionan kunti anaknya mohon maaf sionan tuh lamun orang kadele sia kunti anak ini mah bohong-bohongan ya mau ke Allahnya bohong nih ya katanya ya gua ganggu lagi nih ntar ada bapak gua yang lebih hebat lagi ya ini mah gua mah belum seberapa ya datang bah sini ini ada orang harus diganggu bah nih sama saya mah kurang takut ya bah coba sama abah iya tapi lamun geus kalah anak incu sia 7 turunan datangkeun ka sia jurig sia goblok je cak jurig teh kon teh sieun sih sesama jurig tidak takut belum tahu kali lu gua kan raja jurig terima kasih ya kasih hiji Allah karak wanian nyana ka gunung sorangan di luhur gunung eueuh kasieun sebab deka Allah wanian nyana ka leuweung di leuweung sorangan teh sieun sebab deka Allah lamun geus hiji doang Allah karak orai datang ngahareup salam assalamualaikum ya wali Allah leos kedatang monyet assalamualaikum ya wali Allah datang gajah tulalena kayak gituan assalamualaikum ya wali Allah datang mau assalamualaikum ya geus kabeh ngaku kabeh tatangkalan teh harirup maraca salam assalamualaikum ya wali Allah assalamualaikum ya wali Allah tah geus dibere dedengian ku Gusti Allah lain dedengian ieu dibere dedelean nu lain dedelean mala ainun ra'at wala udhunun samiat masyaallah di dunia kene geus dibere model kos gitu geus dibere ku Gusti Allah kumaha hayang kun fayakun Allah dibikeun ka nya hayang naon sebab anjeun geus bebeakan ibadah ka kos kitulah carita waliullah sakadar wali aya wali di urang nu geus jelas kembangkeun ilmu kewalian adalah para wali soleh di samping eta loba keneh terus datang ka kuari ilmu kewalian teh masih keneh aya nah iyalah eling anjeun Muhammad sok geura inget-inget pangeran anjeun tapi di jero hati anjeun bae motifna tadarru wagi papaksa
Urang makan sapopoe teh inget teh lain ka Allah, inget teh ka dunia malulu, inget ka perusahaan, urang mah inget ka sawah, inget kakak bogoh urang nu aya di Karawang teh. Eta bae inget. Ieu mah geserkeun inget ka Allah hiji. Allah. Dengan cara anu spesifik ti guru. Sebab awak kurang mah ieu awak lohir nganana pae dikubur. Ternyata horenganan aya batin, di jero batin teh aya lelembutan aya lelembutan teh dibagi-bagi ku ahli thariqah Naksabandi mangan aya 5, Naksabandi wa Qadiriyah mah aya 7, tergantung kumaha nu ngabagina. Berbagai latifah jeung sia-sina diurus kunyana dipaksa. Pemaksaan pengurusan dengan keinginan anu kuat, ninggalkeun trek dengan makom anu geus disadiakeun dina aturan-aturanana. Mulai makom ieu naik blak aya di dinya. Oh, jadi di tuh iyalah geus satu zikir lagi khifa wa fauqa siridunal jari di dinya ge dititana teh wazkur rabbaka fi nafsika di jero hate bae nu mantak khairu dzikri ma khafi ang bagus teh zikir anu samar di jero hate nu nyaho malaikat ge teh nyaho nya Allah nu nyahona ngan nyahona seungit malaikat teh ari zikir mah teh nyaho sebab malaikat mah nu zahir langkah-langkah orang tapi sengit malaikat diamban sengit amat sengit barang amban ka dieu bau sengit ambil kok balik ieu zikir. Nah mimiti zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bari mi zikir kopi Allah sesuai jeung detak jantung urang disesuaikan jeung perintah guru. Allah kamana arah Allah. Jadinya mulai zikir nafas waqad diri sya'na bidkhalin nafas. Sok takdirkeun domir sya'an dengan masuk nafas asup babil khurujin bil akdas ketika keluar takdirkeun make asma Allah nu maha suci Allah geus kaluhur kajrohu keluar Allah mantap mimitina lama budak bihakin kedua lamak sudah bihakin tilu lamat luba bihakin opat dan lain-lain sebagainya teu meunang urang kuaring ngatur sorangan aya waktu-waktu mulai kidinya geus lain deui perasaan dirina geus lain deui salat geus lain deui sangkilang babarengan jeung jelema tapi lain deui zahir mah zahir batin mah batin bae geus aya di alam nu eta. Iyalah dalil zikir khauf nurutkeun cek di dieu mah teu meunang gandeng-gandeng zikir teh paling sedengan kosdan sedang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah teu meunang gandeng. Nah, ayana gandeng engke di zikir jahar. Dalil lain deui. Maka diatur ku ahli thariqah ti mimiti zikir jahar datang ka zikir khafi, dakar ka qadiriyah wa naksabar dan berbagai-bagai zikir sarua dek usul ilallah hayang menyerupai malaikat. Mantak cak di dieuna bil wuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Ulah rek paraho maneh ka Allah. Tina zikir ka Allah sapak sakit. Sebab aya hamba-hamba Allah nu teureun ngabersihkeun ka zat Allah ialah malaikat. Urang ge deuk nyarupaan kana malaikat melalui thariqah, melalui zikir supaya sejajar jeung malaikat. Emang malaikat kumaha? Ieu malaikat mah innal ladzina 'inda rabbik wallahu a'lam